Bagus kena tan huisan buk ya. Itu loba. Ngalo mah. Dia. Si Teneng. Ngalo. Banyak. Kan saya mah be aku boga budak teh loba. Jadi suka awet muda aja. Mau ge itu mah. Mah abi karek hiji dua. Ini geus ngaranan teh bulu. Ya wis hiji dua malam sudah didudukan da cenah ngagokan tuh hiji dua. Loba mah puguh ngarannya. Mana kutu bi? Oh. Itu. Awas kene kana kutu. Ka. Na baju na ieu mah galabri gitu. Si badan. Calon saha teh? Nah, sadapa eta budak bibi. Budak bibi. Ada ka saha? Kadang. Masa teh aya kitu budak nu bujang di mana? Itu bakal ngagarayan. Tuh ieu. Tuh panjang dulu tuh ali pondok mah. Justru nu penek anu ngagoda atel. Teh. Mama. Ada mau dijahitan saya sama mama. Mau dijahitan. Da. Meh baseuh. Yo. Ulah air wade uwi. Da geus apaleun hujan. Ngerti kok eta sawah sawah. Mun deukeut merenang uap wae. Anu kok ngaliwat yang kagarendong. Nu ngaliwat ketrok dina teh dina kursi abi ngeunaheun leunang kering. Ai sarasa ngaliwat dibari ari abina keur sarasa. Kemana sih? Sok biasa tadi nyusul ka bete ini. Kan suka mangrone tara. Sok jarang apa ya. Saminggu. Kok ada air tadi aku nyarane ada Oh, sok kana ngeti. Enggak kana upeta ban si Dewi. Kayak mun sawah hobi nyeum duit. Ya dibayar na rayagung. Oke. Ya nama tuh dah. Lantai. Tukawur boga duit anu dipakai. Ayo na atuh engke. Pakai pangabutuh sehari-hari kan. Iya we naon eta? Ih, Kangen sih kan dibayar. Salaki. Nasi. Kitu we atuh ngalih. Tapi ini sekolahnya tapi buuk kemanyangan. Kanal deh. Buuk raga. Aja dari sementara di tinas gitu, paut weh. Dari mautnya teh meni nepikeun da. Dan sok ngajak tadi itu si Dewi si Ruang. Main. Jangan nyadar tadi. Kamu mentu. Alisa bener mah ditenas nasira resep. Ini kadenge arum. Kutu. Mana dia ngalangit kutu? Bento geus disisiran bangkokna kamari sisir karat. Mumpala kan mau itu. Mumpala tadi jangan mana. Nampak. 15.
Bagjanya maut poe Jumaah. Berarti tujuan Cinta iman Islam. Dah nanti ngaji kadaru bisa kusarangan Naon teh? nanti ngaji kadituge anu henteu mah bararisa kusarangan saroleh gitu. Anu henteu ngaji kadalu henteu biasa kusana kumaha maksudna? Jadi nana kusarang urang mah nuturin guru we da urang ngejar mah karena Jelema goda dosanya. aduh nanya mas etana nasna Hayang dicabutan wis. Sok dicabutan tara. Ngan eta wis anu karek moro. Anu karek morojo lho Mas. Abi nu nyabutan sok karek morojo. Lain anu geus panjang mah tuh. banyak ora kene saya wis Dayana mah teh tergantung orang sekolah teh. eta amat anggur si itu bapak itu si Dewi sekarang hiji dua amat mah geus pinu amat pinu Ya atuh kumaha eta. oe turunan we ngarora kene teh aruisan Ibu tadi mauin karena Oh iya. lain pesen payung nih harare itu telepon Nguping setna. Adi mama nangis. Mau seberapa kali kamu? Aku tanya, aku dihitung ya. Kamu tadi menang hiji ya? Kamu bos kali. Aku mau menang. kayak isu teh ngagaringkeun Ayan, 10. Mami. 10 ini aku Capek Mas, kita kada tengok wak teh. bayar 10. Nyisi ke ongko aduh. 7, 8, 9, 10. Hmm? tapi kok dia bawa gusur Entak atuh disiaran mah ka di abi lieur milih depanana itu. kalau anu kok kieu Betul. tadinya nempok sih Bicara masyarakat gawe. lah nempok ti kajauhan lah tuh Kita. Seradanya. oh ini ngebelalet oh Ini anak-anak nih ini. Dewasa. Eta kerbujang Mas sweater. Sweater kerbujang. Kerbujang budak sweater. harusnya Hah? Ini dewasa. Perbudak saha? Berang abi awewe. Nu leutik nu gede. Kan nu gede aya tuh teh gadis kan. Kan nu geus gadis sudah dewasa mah lain. ngalah olangan duit naga Oh eta gawe di mana gitu? Mas sedamal gitu? Tadi termang EP pabrik. Di mana? Tadi termang EP di pabrik. Oh, sugan teh Mang Epin. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125,
1.000 atau udah nggak sebulan teh. Teh di enak mah si waktu teh asalnya lalek pisan dia maksudnya imas gitu teh sok nepi ka di imas mah teu sugan juga. Antara beberes di Cina. Melaktalas Aduh mesti deh geng. mali melaktalas tunggu wae melaktai Kan itu sama di bewe ya. Melak terus di mana teh?
Ada di itu di kebun. Bayang dulu yuk. Engke lah dulu. Udah bilang tuh. Melang kutu Itu sana we. Bareuneur kutu mah kalabur wae. Tuh. Ya asli badak gimana? Lain senang. Asli. Senang. Nah, si badak geus hujan. Lain Imas. Si kita orang papasakan di teu Imas cenah. Ayo atuh. Ayo. Nya nyabok kan. Ayo. Tinggal ieu tadi ayo urang cicil kan saya cekan di dieu. Ayo, silakan papasakan. Kayak naonnya? Masak mah Ayo jadi atuh teh naon di dieu. Heeh. ya. Bawa ke imah hujan. Ya, nih. Lainnya 20 yuk. Ayo. Ayu, ayah kira sabaraha. Ini ayu Iya. Mun sungsat babaris ya. Saha? Masak nasi kene sarapan nih. Si Mama? Oh, so. Kamu ada henteu si Ahung ku jeung sanjing budak. Teu ngarareunah ngagolera. Mobil. Budak geus kuliah langsung ka ditnya ka Darwal. Ada kan anu ieu ka SMP mana anu bisa ngegal ieu gini anu alus. SMP mana? Budak Abi. Ciparai. Mas, siap naon Oh, mun nyesa tuna. Heeh. Di kamar yang dipilih. Kamu mah ada kegiatan main kamu di ada. Ya nih saya atau itu kamu Nyeri teh. Masih nyeri. Maka saya nggak bayangan apa? Nah, jadi mungkin capek kamu. Ada aku. Iya, dong. Bayangan 5 atau genap. Caranya aktif. Bawa kata pen. 10 nih. Hmm. Itu sirup. Tuh. Sirup di mana teh udah? Kita balik nomor Roda deh. Nah, itu nyari. Udah kayak namanya ada satu di Taramu nya nulis santai. Nah, di Taramu ada di Nasiran ya nasna. Nah, masuk di Nasiran ini santai cing barat truk. Katojo.
Dina lawang pato balongnya. Oh, di sini. Kenangan teh, lawang pato balong. Kewen itu jam gede, encan. Lain mending ngeunaheun Mas lawang pato balong, aduh sing ngeunaheunana sing dieu. Kalau batu udah dinyawin. Enak Mas ditentang ae senam kan jadi jemaah. Oh, dengan tempe gimana? Jadi jemaah. Sampai awi. Hah? Haji mana? Hajim teh naon? Sai Mas. Hajim di mana? Ikan udah paus dia. Di mana? Aku si Gabi. Tapi ya saya kuma Aisyah. Itu helah. Tadi teh Aisyah. Mama iya ayah kata salah. Ngadu. 130 ngali teman juga sih. Ngaguna 100. Boy, terima kasih Papa Boy. Papa Boy, terima kasih Papa Boy. 100. Boy. Iya jeung ieu. Naon? Atur awas. Saya teh kemarin bisa aja coba menang cenah gentong. Ulaman seeutik teu datang kabeh, menang 5 juta. Alhamdulillah. Sudah apa anu hati-hati. Iya, anak yatim yang karonyaeun. Karena anak yatim kan. Dan kebawa duit bikin ukur mereka. Cerita ulaman henteu teh loba da, ulaman anu raung kok. 150 100 mana teh. Iya, anda orang teh ningali kaayaan keuangan. Sabawahna tira laki eta. Sabar. 18 gitu. 19 juta sabawahna tira laki. Ini teh sabawahna duit tira laki dipetakeun ya ucit teh duit di mana atuh cenah teh. Terus aya nanti bawaan tira laki we eta. Kalul. Nah, teh jadi. Can hayang kawin bener nya. Heeh, udah emang letekan aya ka rumah tuh. Letekan atuh can sawawa yang kawin karek. Sabarata 20 meureun asa encan 20 gitu. 20 teh ayeuna mah teh salah mah. Haji bumi yuk. Jeung abi teh asa beda beli berak abi teh beda 2 tahun. Dia nang sibinya. Merah teh budak. Kemana? Ya, sebetulnya si ngeluar ada deket. Sugan kabeh bawa mobil.
Atuh deket atuh. Jadi buntut nanti itu huluna. Teu kudu gede modal nyawa mobil ya. Hmm?